sindiran, sindiran, umat ulah kasindiran, maghrib-maghrib, tangaosan, balik lemenebar haji, kemudian salat dalam boran, dieutik kelompok hiji. Ayo kopina. Yang boleh. Pak, artis tabungan PCF, coba si Ujang terus 2 bulan can dikiriman wae di pesantren. Jangan lari damang atuh. Yang mungkin salah itu yayanan kawet sesal. Ya ikhtiar atuh kamana, kaditu kadieu kamana we tatanya gitu. Milu-milu kasaha atuh. Yang mungkin sesal miladan bisa sorangan. Ya kan tugas AA milari nafkahna kewajiban salaki. Kan abi nu gawe. Si Ujang ditang ka bapak, sare ka bojong gede. Terus marupata sabaraha hese pisan ditebah gawe. Bukan pisan itu majikan teh. Pas ada cicing, pada menang kagirang nyiar gawe sepenting majikan bakahayang. Bakal hayang geus sidik lo bapak ngabutuh. Geus turunenan gawe kan itu. Biasa we ibu mau menuju negara kembang. Biasa lainnya makan. Nya iya teh tos semester kamari di Pangandaran. Ibu kamana wae punya asa tananina? Abi mah aya we ibu udah tak akan juga kemana wae atuh. Iya abi teh tos ulih ti bumi tua soalnya teman. Ayo atuh ibu urang di lebet heula ngobrolna. Ibu kumaha damang? Alhamdulillah ku damang. Ibu kumaha? Alhamdulillah damang abi. Abi tos nami teh leuwih ka dieu. Soalna abi dulu damang. Jadi teu terang naon. Oh, ke damang naon ibu mertua teh? Biasa we sepuh kumaha samsu. Ih gini dari mana terus di bawah abi mah Korea. Bawah abi mah di sok korek HP atuh mata Korea. Terkening gitu bu. Udah kieu. Jalan-jalan meuli buah, balikna meuli empe-empe. Teu dari kanan ngurus mitoha, mending sare di imah. Ay ibu teh gitu. Daun jati lagu jauh kawalungan kabawa arus kakitir jauhna ngurus gitu kan tong sok pikiran sadar saya gede mau pahalana. Udah mitoha abi mah. Hari jinteun mata abi mah Korea. Isin sebenarnya nama abi teh saperna abi teh pada aya kaperyogian. Kumaha bu? Abi teh nuju peryogian pas ibu. Saroge teh pas lami teh damang. Terus si Ujang pas 2 bulan di pesantren teh teh acan we dikiriman. Si Alami teh damang wae. Ieu teh ngawi gitu bade ngambil tulah ka ibu. Ya bu. Jalan-jalan ke kebun teh balikna mau mobil mewah kudu bager kamar tua teh ngehirup jauh kita susah. Ibu mertua kumaha heula aya mertua kos abi mah nya Korea gue atuh. Aduh bu punten saya Nanti teh bingung bu, itu bade nama pasaha kamar tua teh sidik kayak abi mah teh akur bu jeung mertua teh. Tapi da kumaha deui anu peryogi mah. Iya sih. Cia ya, dulu aja bilang nih.
Aduh, apa terima wae gitu tawaran rambut kabang emok teh. Aya salahnya dicobaan. Salami si AA teh terangin. Jadi gini? Jadi ibu soalnya pas bingung itu pas bingung pisan. Siap akan ke diwakaskan ya ke Katiana kayak abi gratis ke rekan Mohon pisan ya Bu. sami-sami Tang terang cara di abi nya Bu. siap. Mana Bu? Enggak. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam, Neng. Sakit, Neng. Kumaha atus teh ceuit atas dari ku abi di sana. Kamu nawe, Neng, asa tara ningali. Ayo we biasa. Lain kumaha ya sehat. Alhamdulillah. Asik biasa beli emas itu ka dia. Nunggu meni gayanya si Ece mah. Emang atuh kudu da emang meh penting tuh kan kecilan baru nih genjeng asa ulah juga saya tahu yang pang tahu sih ngeri weh cewek dari pasar beli cilok balikna ulin heula kata melengkong hayang gaya ngiluan Mang Emok tapi isina dompetna kosong Kai masih duit nampak orok baliknya ke pengawasan mentang-mentang ketua emok mending nguruskan hidup batur pisan. Bu saya tahu lah mimitian tuh Naon sih menir ieu? Entos ibu-ibu nang garut gararandeng. Ya udah ngekenya ibu-ibu. Jamu teh meni manjur. Sok diinum ku sinana. Bisa we kitu ka batur. Bari di dinya ge saruana. Sok we neng meni gararandeng kieu ieu teh sok we kirimkeun dina grup janji nasabahna. Nya atau satunya ibu-ibu sok aya nama janji nasabah heula ieu ku abi dikirimkeun kalam. Atas tah ibu-ibu tos dikirimkeun. Bari kieu nya ibu-ibu janjina. Janji nasabah. hiji hadir tepat waktu Hadir tepat waktu. 2 rek gering rek cager kudu tetap kumpul Rek gering rek cager kudu tetap kumpul. 10 apabila bila mana andai kata salah satu dari anggota kalian ada yang gering wayahna kudu daek ngarenteng tong nyumput mun emok nagih ka imah marane Apabila di mana andai kata salah satu dari anggota kalian ada yang gering wayahna kudu daek ngarenteng tong nyumput mun emok nagih ka imah marane. 4 apabila ada yang tidak bisa membayar alias tegablek duit para anggota harus merenteng alias undunan seetik ewang. Apabila ada yang tidak bisa membayar alias tidak berduit, para anggota harus menenteng alias urunan saeutik ewang. 5 jangan nyumput kalau emok lagi ke rumah. Jangan nyumput kalau emok lagi ke rumah. 6 jangan dulu maut kalau belum lunas Bang Emok. Jangan dulu maut kalau belum lunas Bang Emok. Ibu-ibu ieu ancisna tos dicanak ya. Ibu-ibu ancisna ya ngebudian. Ya ibu. Nah, ieu no ibu. Atas ibu tong nyelak mayana. Bukan tapi sebenarnya Ibu. 2 mingguan deui kudu tos aya nya. Mun eta mah kalah ya kalau. Namun aya naon ket abi nu dicarekan. Siap. Kalau banyak kalau namanya Bu, hatur nuhun nya. Mangga sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aci sahabat kita beli emas sedikitnya bahannya tinggal di abi mah 10 juta. Jadinya abi kene iya 15 juta iya 100 juta ge. Kalme abi mah Namun wae atuh Ibu eta teh. tinggal di abi balik 20 juta sakitu. Ibu tong sok pamerian tinggal di age kur gaduh hiji teh sabaraha cik 1 ember. Mainnya 1 ember melina di pasar loaknya. Ibu tong sok ditu ieu meurina teh di mana cik? Ieu aya bunga-bunga kieu, bungana ge ti Switzerland. Di pasar Cikadung. Mun deket pisan ka pasar Cipadung. Ieu nya meurina tinu jauh di luar negeri. Tinu deket mah sok kararawe, Ibu. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Mana wae atuh kumaha eta si Tatang teh? Si tatang make coba ibu anggar sawe di tetangga we. Gawe teh sare mancing. Ayo we kitu Bu ah. Lir abi mah. Geus atuh ngaran ieu arannya Bang Emok tinggal rarance, ieu. Rarance. Ieu tingalinya. Nah, Cece bareureum. Ece mah tinggal bayarnya tiap 2 minggu udah aya di nomor baru mah kayak bayarna di awal mah gratis heula kayak minggu paina bayar deui gitu. Mohon Ibu tadi ge nya aranna teh tos janji nasabah. Tadi
abi kita. Nah, kan pencet. Ini resepnya ibu-ibu ada Kemana wae cuma abi mah di bumi wae. Iya. ini kosong kita udah Kalau nyekundok wae atuh. Ngalamin ada. punya atuh dah cara diambil apa gitu. Lobang tuh baju Aduh. Ami bisanya Mata kan si tatangga tong dititah gawe wae didinya. Tinggal icara ge abi ge gawe nama di Kamboja. Iya, ayeuna teh 2 bulan teh can balik-balik teh. Ka mana eta teh? Mata geus we lantang emot nih ibu teh. Bener aja. Seroge abi di Pertamina mana cik? Pertamina Cibaduy. Aya teh Pertamina. Salah ke abi mah kerjanya di London. Sok ade kalah saing ku si Beres ya. Di hari kerjanya lagi. nya da anu kamay kalau caroge abi we teguna pisan. Nuhun sok garang ngiringan atuh garang Ini ngiringan. enggak caroge abi mah geus goreng patut hese gawe deh. Aduh, ini Mun kurang sabar mah geus ditinggalkeun. Mun urang mah geus ditinggalkeun. Terus kemana itu si Ujang kemana? Abi teh mending watir ka si Ujang geus 2 bulannya teu dikiriman di pesantren. Cinta si Ujang can dikirim kadon nya tuh gawe kumaha gawe sorangan apa da ingat nafkahan mah tanggung jawab salakinya. Istri mah gawena nge-update sosmed. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam Pak RT. Duh, kebenaran ke ngarumpul aya naon ieu teh? Iya, biasa emok. Oh, berarti teu butuh ibu-ibu mah bansos di desa teh. Atuh eta mah beda deui atuh eta mah butuh. Kan ieu mah emok. Atuh eta mah beda deui atuh. Bansos mah keur beli beas, emok mah keur beli emas. Ribut patapang pula. Nyaratur pemajikan minjem ke Bang Emu. Dia nggak sudah Pak RT kiranya di kita gawe teh hese geus kubuh hirup teh bukan ngebutuh. Waktu badai ngiring, sama seorang melangkah habi. Naon Pak RT? Cipangkar patapang. Bang ayu Pak RT, habi atuh damel. Kalau anjing ke orang obrolkeun di bumi. Oh, mau nanti Pak RT. Tuh aku udah gawe maunya Pak RT. Sami-sami di Parayun. Halo Neng, kerja di mana? Yang saka dia teh, ibu aya di obrolan. Oh, mohon Bung, kayak abi kadinya. Jadi salah satu Neng, aya 1 juta teh. Oh, nanti kan kalau dia bakal kasih bos mau nulis saya di bejaan deh ke ibu. Oh, iya Bu. Bang, Ya, masuk. ini ada yang mau minjem duit Bang. Terus Minjemnya 10 juta. siapa yang mau minjem memang? Budian yang itu loh yang ada lah yang itu Bentar ya, saya cek dulu. Emang minjem berapa? 10 juta. Nih ada nih segini nih. Ya, makasih Bang. Kalau ada apa-apa sama kamu ya. Ya, makasih Bang. Kemudian, Waalaikumsalam. Iya, dia 10 juta saya. Iya. Aduh, Nuhun ya Neng. tapi tempatnya 2 minggu deh nya Bu. Kayaknya. Hatur nuhun Bu. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج عطاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جميل سعادتي وأفكاري تجري